Eta mah geus boleh deh, boleh deh. Tas si kiai kunaon deudeuleunna kadinya bae. Bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus. Diudang-udang ku urang, lain milik urang mah moal. Cicing bae urang. Dimiskinkeun ku Allah, sedang bae cicing bae. Cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah, atuh sugi bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus, urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud. Geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus. Si eta tahun sakitu lahir, maotna sakitu, salila hirupna kitu, bogana ngan sapedah kempes doang. Saya tulisanna. Geus aya tulisanna teh kumaha tuh. Si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan ge bogana ngan datang ke sekupi doang geus aya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah. Allahumma ya qadiyal hajat Allah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulama أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Allahu a'lamu bimuradi wa in kana lalamun anaka lakuan kabura iku agung azumat tegese agung alaika ing atas sesiranya araduhum apa mengone kufaranil islami saking Islam lihir sika alaihim karena kasang semsira Muhammad alaihim ingat sekufar fain istata'ta maka lamun kawasa sira antab tagya ingat nyupi sira nafakon ing lubang saraban tegese dadalan ing dalam bumi fil abdi ing dalam bumi aw sulaman atawa tangga dan tegese tangga bisa mai ing dalam langit padat yaum maka dekan isirahum ing kupar bi ayatin kalawan ayat mimma qatarahu saking barang kang gawe-gawe ya kupar kabeh fa'al maka migawe sira Muhammad al makna utawi manane iku anak lan latasati wadzalik satu hule siraiku ogara kawasa sira zalika ing mangkono anta betagia nafaqa asbir maka sabar sira hatta yahkum Allah malah hukuman safa Allah walau sya'allahu lamun ngersakeun safa Allah hidayatahum ing nuduhkeun ing kufar la jama'hum maka yakti ngumpulkeun ya Allahum ing kufar alal huda ing atas pituduh walakin lam yasha dzalik lan tetapi ini orang ngersakeun ya Allah zalika yang mangkono hidayah falam yu'minu maka orang nang imankeun ya kufar kabeh wala takun maka ajana temenan sira Muhammad minal jahilin nabi zalik ikut tetep saking kang bodoh kabeh kalawan mangkono bizalika kalawan mangkono law syaa Allah innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhum
summa ilaihi yurja'un. Wallahu a'lamu bimaradi innama yastajibu ing pastine ngaijabah doa ka ing pastine nyubadanan doa ka ing pangundang sira Muhammad ilal iman maring iman sapaung ake kang ngarungu ya ladina kabasima tafahumin wa tibarin kalawan ngarungu narima maham lan ngitibar wal mautalan utawi pirang-pirang kang mati ayal kufaru tegese pirang-pirang kafir syabahum biim nyarupakeun ya Allah min kufar bihim kalawan mauta fi adami simaing dalam orang nangarungu ya masumiku nangyakeun ya Allah ing mauta iku ya masum nangyakeun ing mauta sapa Allah fil akhirati ing dalam akhirat summa ilaihi yurjaun kari-kari baring Allah balakaden balikeun ya mauta kabeh yuraduna Geseden balikin ya mau tagabe fayujazihim ya amalihim maka bakal ngawalas ya Allahum ing kufar atau mauta bi amalihim kalawan pirang-pirang pagaweanane mauta wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun Allahu a'lamu bimaradi wa qululan ngucap ya ayul kufar maka tegese pirang sapa pirang-pirang kufar maka laula ing lapar laula amun oranana ayahala nata oranana nuzila den turun kenalai ngatas Muhammad apa ayatun merabi kang tetap saking pangarana Muhammad karena ketika ya onta wal aso lan teteken wal maidatilan rampadan kul ucap sira Muhammad lahum kadue kufar Makkah innallaha qadirun ala ayyunazila ing satuna Allah iku kang maha kawasa ing atase enten nurunkeun ya Allah bitasydid wa takhfif kalawan den tasdidan lan den entengaken saking tasdid ayyunazila atau ayyunzila ayatan ing ayat mimma qataru saking barang kang gawe-gawe ya kufar maka walakin akrahum lan tetapina apa akeh ya kufar ta iku la ya'lamuna ora weruh ya kufar kabeh anna nuzulaha ing satuhune turune aya balaun azimun iku cocoba balaun iku cocoba alaihim ing atase kufar liwujudihi laikihim kena wajib dan rusak ke kufar in jahaduha lamun angasa kufar kabeh ing ayat masih keneh nyaritakeun tentang pelecehan kufar-kufar Mekah terhadap Kangjeng Nabi. Dakwah nu dianjurkeun ku Gusti Allah ternyata horenganan diterima dengan pelecehan anu luar biasa. Penghinaan terhadap Kangjeng Nabi anu pohara bahkan sampai pengkhianatan, penganiayaan. Lain sekadar diomong tapi diciduhan, lain sekadar diciruhan tapi dibubat babet dibanting Kangjeng Nabi, lain sekadar dibanting tapi Kangjeng Nabi teh diperangan dek dibuluh Kangjeng Nabi. Itulah dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyeri Kangjeng Nabi dibere mukjizat Al-Qur'an tapi horeng ternyata kos kitu menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi kufar-kufar Mekah dekos gitu. Atuh komo urang mah ulama boro-boro mukjizat mah khusus ka para nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama sholihin sholih. Urang mah atuh ieu pangkatna lagi eueuh gan sabaca-macana be Al-Qur'an teh teu teurak gitu. Malah ngagelok jadi Golkar. Gelok tuh lain ngadawahan Golkar endahan milu larut di ditu eta pan salah eta positi Golkar teh biangna kesalahan kudu nama kiai galelempeng sa situ mampu teu mampu atuh masing-masing bae nu mampuna bae urang lempengkeun teu mampu atuh ayo bae ja urang sanagara ieu nyana-nyana urang-urang urang mah tuh urang ngaji lempengkeun nyana satungtung bisa teu bisa atuh antep ke kunaon jadi milu.
heran teh kiai atuh henteu teh janang Allah ieu meureun manan kitu ge kiai nenek diguburuskeun ka neraka jahanam meureun kos. Wah cenah kiai sombong amat. Ya emang kudu disombongan kiai ditu mah. Sebab atuh teh menyangsarakeun umat. Nya nu boga mobil haju ngajakan teu bener ka umat piingplan pan. Ih hanya sekedar mobil atau sebuah bangunan pondok pesantren umat jadi bimbang. Umat jadi piingplan ieu kemana cek umat gara-gara nyana ku nafsuna. Hi lain neraka sinaon. Ulah sombong cenah kiai, jeneng mah sombong. Penting itu bisa sombong. Ye, sombong amat kajen. Sakaing kajen. Hai gerget jasa. Aduh, Masya Allah. Tah. Kangjeng Nabi dakwah diberi Al-Qur'an, ngajak mangeranan teh ulah ka Lata, ka Uzza, ka Manat. Mangeran teh ulah ka Tritunggal Yesus Kristus. Bunda Maria lain eta. Pangeran teh lain matahari, pangeran teh lain kayu, lain batu, lain manusia, lain tahta, lain harta, lain kerajaan. Allah alladzi khalaqas samawati wal. Dakwah Kangjeng Nabi teh eta tah. Ngajakan mangeranan ka Allah, nyembah ka Allah, bersyariat sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Nu kuari geus dikemas ku Kangjeng Nabi, dikemas ku para ulama. Eta tah dakwah urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi kuari kitu. Lain haju urang ancul-anculan di jero nu teu pararuh. Cenah moal meunang umat jeung asal urang mah diridon ku Gusti Allah, titik sakitu. Ya mobil moal dibawa pannyana sok caramah, imah gedong moal digandong. Eta pan sok dikarari itu kitu teh nyana nu caramah nyana nu hayang heran aing mah. Masya Allah, nyana nu caramah kitu, nyana nu neangan blond teh coba. Ya Allah, tapi henteu nu Golkar mah jangan henteu. Nu Golkar doang. Eueuh nu asup ka Golkar haju tasawuf eueuh ja. Teh ngan coba di kiai Golkar, kiai asup ka Golkar haju tasawuf eueuh. Cenah aya kiai kabalinger tah mah. Di Golkar si tasawuf lain hayu geura kedukan. Masya Allah. Ih Kangjeng Nabi dakwah teh terus. Kumaha tah? Ngeri Kangjeng Nabi teh lantaran dihina. Mat, geus ulah loba omong mat. Segala pangeran teu kadeuleu segala naon lah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, alladzi khalaqas samawati wal ard. Geus nu aya bae mat ulah hese-hese tah mata Uzza tah sembah tah. Eta pan pangeran karuhun urang. Mage neangan hese deui pangeran segala teu kadeuleu segala naon lah. Nu aya ge eta nya teu mampuna naon. Komo nu eueuh meureun. Ih, cak Kangjeng Nabi lain kitu. Ieu dunya nangieun Allah. Geus urang teh nangieun Allah, geus urang nyembah ka Allah, engke urang bakalna ieu dibaotkeun kiamat engke bakal dipanggil ku Allah. Dah, bo omong jasa. Karak budak kamari ngadahar uyah geus bo omong. Hakanan Gusti uyah. Masya Allah. Jadi penghinaan terhadap Kangjeng seperti eta lah. Nyeri Kangjeng Nabi. Diberilah contoh ku Gusti Allah, Muhammad sabar. Ulah haju nyeri lantaran Nabi nu baheula, Rasul nu baheula nu ku aing diutus sarua dihina-hina ku kaumna can sabaraha tah masa kitu mah. Hayu terus bae. Tuh. Gitulah. Kangjeng Nabi terus bae, terus. Lah, Mad. Kieu Mad. Lamun bener sia jadi utusan pangeran, utusan Allah. Ulah sakadar Quran atuh Mad. Padahal di hati letik mah eta Quran hebat jasa cak. Eta Quran mantep jasa. Ngadenge Quran eueuh nu teu ngaleket teh kabeh ge ngaleket teh ya Allah ya Rabbi. Nikmat indah Al-Qur'an mah mun kurang dibaca coba ge ngeunaheun jasa. Nikmat jasa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Him kitu kabeh gantungtuna. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum litunzira qauman ma litunzira ketalaran mana cek emang henteu aing eta.
tata kos kitu tah jadi ngeunaheun tah tungtungna coba ge Quran makar itu bae Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Tu tadi ge Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja kadituna hasana. Tuh. Jadi kitu tah Quran mah ngeunaheun. Nya ge Abu Jahal bapak bisaan-bisaan teuing ya. Sakola henteu, nya nama masantren henteu. Kadang guguru henteu, ngaguru henteu, ulah guguru mah kagade itu kan Gunung Kawi kade. Yang henteu tapi pan bisaan kitu. Ngeunaheun kadang Al-Qur'an sok surat naon deui ge bakal ngeunaheun bae. Tuh nya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ro bae ta tungtuna. Ro. Koma eta mah surat sok dibaca teh. Gitu alif lam nan gitu hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yasbiha ibadullahi yufajjiruna tafjira yufuna bin nadhi wa raqabe. Sia heran ya kakar kadenge pahan. Baca Quran tilopan. Rokabe tuh. Gilaan mana? Geus panghandap-handapna geus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sin kabeh min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nirahin sin kabeh. Abu Jahal kayak keur ngalamun mah bisa anta budak. Hebat sebenarnya mah. Aya teh aing ge sebenarnya nurut ka sia. Ngan mah nya pan aing mah pan tokoh. Sia tuh aing mah bangsawan. Ku batur geus di buyak-buyak pan aing mah tuh buyak Abu Jahal. Mah aing kudu nurut ka sia. Eta aya gengsi tah. Di hate leutik teh kamari geus dicaritakeun. Aya kuari kieu terus bae cak Gusti Allah. Rasul baheula Nabi nu baheula ge dibarohongkeun bahkan dianiaya terus bae lanan terus kangjeng sugan ieu nu ngaran Abu Jahal tentrem hatena lindeu ternyata beuki parah nyana ngahihileudan ka urang Mekah sia de besi aya Muhammad dakwah besi aya Muhammad gajakan sangkilang nyana ngeunaheun bahasana boga mukjizat Al-Qur'an cak jana ulah wakan narurutnya sak tungtung mama encan mah Abu Jahal ngamamakeun sorangan nya mah kos Kiai Golkar teu dan dokter Andes atuh Kiai aing nang hese-hese teu mah teu daekeun Kiai Golkar disebut Mang Haji ditanya Mang Haji ke mana teu dari mana ditanya ku pemajikan itu batur nanya teh Mang Haji emang kunaon Kiai atuh Kiai Golkar bagus gitu, tolol tak Kiai. Dia tuh biasa bae Mang Haji, wayah mamang, atuh wayah ngaran, atuh nanya ieu. Kan jelema teh sesuai jeung kanyahonyana. Mang, kemana Mang? Oh, ka dieu ye, atuh biasa sapira nanya. Atuh nyana nanya, "Den, mana Den?" Padahal Kiai Udin eta. "Den, kemana Den?" Oh, ka dieu ye. Eta nu lain Golkar mah biasa bae. Komo di Kiai, kemana Kiai? Nah, nu Kiai lain Golkar mah ulah lain Kiai kula mah. Biasa bae sih usah dilain kadang-kadang gitu kan teh ngomong mah di hate bae tapi Kiai Golkar Mang kemana Mang Haji kemana liwat bae kan majikanna Noel atuh geus liwat teh batur nanya sih lain jawab Mang Haji kadenge emang gua bi kan Kiai urang di Golkar geus di mama-mama kunyana teh di Kiai sial jasa kadanan bura bere mah jujur tungtungna Ai kula pernah ceramah kayak di daerah kayak tempat, guys. Nyana embungeun ti heula, jeung kula mah budak kene ieu. Nya becet ti heula. Teu wau di Jakarta. Geus beberes, ju beres eta kori aju nyana tah kiai ti Jakarta. Eta teu disebut dokter Andesna, Nyana kieu, Dokter Andes ini ada tuh.
nggak kesebut dokter Andesnya. Oh iya mohon maaf oke iya tuh dapat capek-capek cari dokter Andes nggak disebut-sebut. Kula serius sial teh kiai. Lawan aing panderi beak sia ku aing. Je cek nya mah naon meureun. Atuh sakali mah teu disebut dokter Andes atuh mentek naon. Ku aing mah disia-sia mun aing panderi mah sia. Datang ka mana pangkat kakiaian sia. Ji, cenah ka aing marah tuh teu wau ieu teh tadina ge. Cek nya mah aing lain jawara meureun. Eta aya pernah terjadi eta kos kitu teh. Ya Masya Allah, Masya Allah. Dulu kalau ngobrol lahirnya, ngobrol kiai kegiatannya di mana? Saya penasehat di istana. Oh, paingan dia budaknya. Jadi kos ke pikiran nah. Ya, Kangjeng Nabi terus baik. Terus dakwah. Makin menjadi-jadi. Abu Jahal teh mengkolna mengona keul nganiayana merod na luar biasa. Sementara Kangjeng Nabi na nyongsrong jasa hayang supaya ahli Mekah teh iman ka Allah, iman ka anjeunna bahwa anjeunna diangkat sebagai Rasul Allah. Ituna embung jasa ka Kangjeng Nabi nurut. Kangjeng Nabi na hayang jasa itu supaya nurut. Coba eta pan pakia-kia. Tama percis kos urang Cikupa bogoh ka artis. Artis tak embungeun nya nana hayangan datang ke edan atuh. Ai pak embung-embung mah deres. Ieu mah nu hiji hayang itu embung. Edan banda mah. Kangjeng Nabi na hayang jasa ahli Mekah supaya nyahoeun, supaya apaleun, supaya caang hatena bahwa pangeran teh Allah, bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Sementara ahli Mekah nu dikekentongan ku Abu Jahal teh embungeun jasa nurut ka Kangjeng Nabi atupan paji injin. Nah bahasa mana teh paji injin sia? Nyaho sia paji injin eta. Terus saya tapi Kangjeng Nabi jaga istinasehatan ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah teh wa qad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Leles katakan. Ingat ka Kangjeng Nabi Isa diusir. Ingat ka Kangjeng Nabi Musa, ingat ka Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman dan nabi-nabi nu baraheula. Oh, tenang. Dakwah we terus. Terus Kangjeng Nabi dakwah. Lantaran Kangjeng Nabi terus-terusan panggilna ka dieu. Sia lamun deuk dakwah, ulah sakadar Quran mukjizat. Kayak gitu. Deuleu ka luhur ka ditu atuh. Ya, Kangjeng Nabi Soleh mukjizatna dibere onta. Kangjeng Nabi Musa dibere tungked. Kangjeng Nabi Isa turun rampadan tis langit kahandap kasaksian ku kabehan. Eta nu kos karari itu tak coba sia mad lamun bener sia utusan Allah perintah ka ditu ka Allah supaya kadeuleu ku mata aing. Wabehan ya deuleu ai kitu mah aya tak kadeuleu bukti bahwa eta teh bener-bener mukjizat model kos kitu. Kami ge geus mahara rese ieu mah Quran mah mukjizat teh. Coba eta teu nyeri kumaha. Neuk teu nyeri kumaha. Masyaallah. Tah barang geus diomong kitu Kangjeng Nabi langsung asup deui ka jero manah. Cek Kangjeng Nabi pohara amat ya si umat. Terus-terusan didakwahan atas perintah Gusti Allah teh horeng lain narurut malah nang tangan hayang timbul deui datang deui didatangkeun mukjizat anu leuwih tibatan eta hayang kadeuleu kaistimewaanna. Nyongsrong Kangjeng hayang. Hayang Kangjeng Nabi ge menta bae kitu ka Allah ye sugan dibere naon. Mun Kangjeng Nabi Musa, eta tungkena dibualangkeun jadi orai sabegitu gedena. Lamun Kangjeng Nabi Isa dituntut ku masyarakatna ku umatna hayang aya rampadan turun ti surga kadeuleupan ku kabehan wong. Lamun Kangjeng Nabi Soleh eta teh boga mukjizat teh itu onta. Tah, Kangjeng Nabi hayang nundukkeun umat Mekah, kafir Mekah, hayang kena tunduk supaya
tunduk teh meureun kudu minta ka Allah yeuh mukjizat anu leuwih tibatan Quran supaya kadeuleu naon bae eta teh can dibere Kangjeng Nabi teh can leungeun ngagenyai can dibere mukjizat ieu dina ramo tarun ieu maka karak awalan dakwah pamenta nu di akhir teh apan patopoe turun beulah maca syahadat encan ieu kakarak itu nyongsrong Kangjeng Nabi hayang amat turun ayat mentek sababna turun ayat ieu tadina aya seorang sahabat ngaran Harits bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf sumping ka Kangjeng beserta para golongan di kaum Quraisy ngomong nanya kitu qalu ya Muhammad i'tina bi ayatin min indillah kama kanatil anbiya. Hei Muhammad, coba datangkan tanda-tanda kebesaran Allah berupa naon be sakumaha para nabi nu baheula didatangkeun mukjizat anu pohara ku Gusti Allah. Coba buktikeun ku ari. Kanjeng Nabi nyongsrong hayang biasa supaya iman maksudna supaya iman. Turun aya. Wa in kana kabur alaika iraduhum hei Muhammad lamun aya kalakuan kabur alaika eta luar biasa gedena poharana ka anjeun iraduhum mararengokna ngabalir mengkol nukangan ngamusuhan ka anjeun embungeun kana Islam di tengah-tengah kasengserem anjeun hayang nundukeun urang Mekah supaya iman tapi kuari ditangtangan hayang kena turun mukjizat supaya kadeuleu langsung ku mata beuki pohara nukangan ka anjeun Muhammad cek Gusti Allah fa inistata'ta an tabtaghiya nafaqan muntiamah anjeun kawasa nembus bumi anjeun bisa nyieun terowongan di bumi bisa lempang di sapatala fil ardi di jero bumi aw sulaman fis sama atawa anjeun teh bisa hiber ka langit atawa nyieun taraje kadeuleuan ku kafir Mekah trek tah kaistimewaan ti Gusti Allah mun bumi bisa belah anjeun bisa nembus di jero bumi di sapatala bumi sehingga nyahoeun kafir Mekah bahwa anjeun teh bisa ngalalana lempang di jero bumi dek neangan mukjizat dek neangan ayat atawa anjeun bisa naik melalui tangga kadeuleuan ku urang-urang kafir Mekah teh aya tangga ngan sakadar dicokot plek jadi tangga anjeun naraje naik ka luhur dek neangan dek nyokot mukjizat hiji ayat yang supaya kadeuleu ka kafir Mekah anu engke anjeun fatatiyahum bi ayatin maka bakal nyampekeun ayat ieu hasil di ditu di langit pan anjeun neuleu kaula naik ka langit atawa ieu hasil ti jero bumi lantaran kaula pan dibere bisa nyieun liang ka jero andai kata bisa kos kitu silakeun Muhammad sampekeun ngan tetep bae moal iman tetep bae moal iman lantaran lain di dinya iman mah Muhammad lain di dinya iman mah kurang kumaha Al-Qur'an dek iman mah sabenerna mah tapi lain eta kadeuleu kumatana tetep teu iman mah henteu bae baheula di zaman Kangjeng Nabi Soleh eta pan onta teh dituntun-tuntun sakitu istimewana kade ieu mah ulah diganggu gugat ulah dianiaya ulah dikumaha-kumaha diharu-biru tapi pan tetep bae teh iman. Apakah umat Kangjeng Nabi Isa setelah turun rampadan ti langit aju ari iman atuh pan henteu bae. Apakah eta barang Kangjeng Nabi Musa alaihi salam boga itek dibalangkeun jadi orai aju arariman umat henteu. Ieu ge anjeun ge lamun teh mah bisa bae ka langit kadeuleu nyokot ayat. Bisa ka jero bumi nyieun liang, bisa nyokot ayat sampekeun tah hasil model kos kitu tetep bae. Mual iman Muhammad ulah hayang kos kitu Muhammad hiji ku kaula mual dibere kawasa kos kitu keun bae anjeun mah dakwah bae dina harti annaka la tastati'u dzalik fasbir hatta yahkumallah sabar bae laksanakeun dakwah terus hingga turun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Muhammad cek Gusti Allah
walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda. Lamun Allah ngersakeun atuh ku Gusti Allah dihijikeun wae kalau pituh kudu make anjeun. Langit nangieun kaula, bumi nangieun kaula, manusia nangieun kaula, kabeh nangieun kaula. Mun kula ngersakeun atuh geus kudu make anjeun. Ya, budak iman ka aing kabeh. Atuh ya kumaha ieu? Atuh kumaha ieu? Cak Gusti Allah ngan aing teu ngersakeun. Ndek neuleuh datang ka mana kegigihan dakwah anjeun jeung datang ka mana kabangkawarahan urang Mekah can sakumaha ieu mah Muhammad. Terus Kang yang Nabi dakwah terus walakin lam yasa zalik. Ngan aing teu ngersakeun ndek neuleuh anjeun. Ndek neuleuh anjeun datang ka mana dakwah teh jeung ndek neuleuh kebangkarahan ku per Mekah. Lain sakadar kuari man. Cak Gusti Allah. Jang deuleueun engke di tahun 2013, tahun 2012 urang Cikupa supaya ngadenge. Supaya ngadenge urang Ketos, urang Kendal, urang Pasar Kemis. Urang Cilongok Onam teh masa bodoh lah. Supaya ngadenge sejarah anjeun, kegigihan anjeun. Supaya nyaho sejarah anjeun, keistimewaan anjeun. Pantang mundur, dicaci, dimaki, diciduha, diusir. Supaya kanyahoan ku umat, kebangkawarahan kafir Mekah menganiaya seorang Rasul Allah. Supaya kiai engke di tahun 2012 ulah suka Golkar. Itu kos gitu, kan gak Golkar atuh. Supaya terus gigih, pantang mundur. Terus dakwah anjeurkeun agama Allah. Pahit pasti pahit pasti. Kakarak diomongkeun mah ulah sok sedih. Kakarak teh diondang ngariung ku tatangga jeung teuing. Kajian teuing di ditu aya ramean aing mah aing teu kadeuleu kiai meureun pan aing kiai. Teu kaondang batur mah baralik marawa berkat aya aing mah diondang henteu. Ulah kajeun. Tah mah sediheuna mah teu kiai ku sakitu bae. Terus bae terus. Dakwah terus. Ajakan konsepna ikhlas lillahi ta'ala. Mun aya batur dakwah alhamdulillah bisaan aing mah henteu bisa dukung. Mun aya batur mantep masya Allah alhamdulillahirabbil alamin nyana mah hebat jasa segala rupa bisa doakan. Lain kieu si eta diondang di dona aya henteu goblok beureun atuh aing teu kabeuli Innova si eta mah geus kabeuli deui ih tah si kiai kunaon deuleuanna kadinya bae. Bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus di udang-udang ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugih bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus. Urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud. Geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus. Si eta tahun sakitu lahir, maotna sakitu, salila hirupna kitu, bogana ngan sapeda kempes doang. Saya tulisanna. Geus aya tulisanna teh kumaha tuh. Si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan gege bogana ngan datang ke sekupi doang geus aya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilamanna lawamila bae pas muludan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam i'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin ternyata amil eta aya 100 jumlahna kabagi dua labziyatun wa ma'nawiyatun hiji amil labzi kadua amil bangsa manawi wal labziyatu minah cak masyarakat euy muludan ieu mah ke tenang heula engke ge aya gaya atuh bisa ambil bae kecak masyarakat tuh ulah diondang deui nya mah ilam deui ajeun bisa da sakitu kula mah inget ka Saleh bae ta Saleh didinya di mana di Pangodokan
baheula sok diajak-ajak ku Abah hayang muludan rajaban Abah mah pandeuring ge kaya waktu ngomong ge waktu teu tah kakolotnakeun ka dieu keur ngora ge kitu bae Saleh teh sok aya bae inget bae ceramah di pasar Kemis tadi di Haji Sungud kula kadedelekeun bae rukun salat 6 rukun salat tidak kurang tidak lebih 6 ka tukang 6 terus dibejakeun hiji-hijina beres diajak ka dieu ka Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh aya tadi dinya pas saleh terus ceramah deui saudara-saudara sekalian rukun wudu 6 ya ini ada 6 hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudu itu 7 sesat atau dikurangi menjadi 3 lebih sesat lagi 6 diondang deui ka ditu ka Cilongok Gandu ngilu deui kula aya deui Saleh dulur-dulur saudara-saudara rukun wudu 6 cakula ieu mah asana ieu bae bener bae di Cilongok di dieu sarua bae di dieu ieu pas di majelis ieu baheula zaman Abah aya nyana jangkung jelemane saudara-saudara di pengajian hati-hati rukun wudu 6 tapi kapake bae datang ka kuari terkenang bae pas katerep aya Saleh pasti rukun wudu deui ya aduh masyaallah tapi hirup eta baheula di pasar Kemis mah bener diondang teh ka Gelam diondang teh ka Gembor hirup ieu mah lain lalagaan muludan rajaban teh lain kuari bae di daerah dieu mah kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang katerep kemudian kadija kawaru di waru ge sababara masjid ngan asa baheula mah lain ngomong muludan teh lain ngomong terus datang ke etek segala kali itu ke etek terus ke kawaron muludan teh santri teh asal di bulan Mulud teu masak santri mah berkat ambalaya kuara jasa muludan teh baheula mah jasa kanggeus dipanggul ku santri teh jadi bener-bener muludan teh karasa ruhanina aya atuh beteng nage pohana kuari mah ceramah datang ke jam 2 balik mawa aqua nah asal santri gaya nu utah datang ke pondok kunaon sia lapar aing tas muludan sia lapar atuh berkatan cek cenah teh kan dibere huahehe doang tuh aqua mah atuh loba di dieu ge cek cenah teh tah di mana tah deket masjid cai satelit naon bedana jeung aqua kurang berkat di cenah kieu mah berarti hayang berkat lain hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari jelemana teu pati palalinter hormat ka kiai ajung atuh ngajina ge asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong teu saurang nyaritakeun eta beres manggul suatu pohara jasa geus muludan teh magnetna teh gede kuari waktu muludan teh sekarang itu bae berkata teh Muhammad andai kata anjeun mampu kasapatala mampu ka luhur langit dek nyokot ayat jang nembongkeun ka ahli Mekah supaya iman laksanakeun ku anjeun tapi anjeun moal mampu kos kitu ge jaku kaula teh dibere kamampuan geus kuari mah sabar bae hatta sehingga datang hukum ti kaula cek Gusti Allah jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal hese capek ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana ka buang kawarahan kafir-kafir rentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan deuleun yang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata diteruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal ngecek Gusti Allah al ulama warasatul anbiya anjeun maot teh henteu ninggalkeun pabrik anjeun maot teh ninggalkeun ladang anjeun maot teh ninggalkeun berbagai harta nu ditinggalkeun ku anjeun teh
nepakan ilmu anjeun diteruskeun ku para ulama engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu ge mawa mukjizat geuning diciduhan geuning dilecehkeun atuh urang mah kakaraksa kieu terus bae tah supaya dideuleu engke ku umat-umat di akhir ku ulama-ulama di akhir tah jang contoheun teh supaya kadeuleu bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad. Oh jahe ulah juga gelok fala takunanna minal jahilin. Betul lamun anjeun haju ngarasulama Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit. Atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad lamun poho kana kersaning aing poho kana mae Syiah aing atuh anjeun teh sarua jeung nu bodo atuh berarti tama aya ge nu bodo tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah geus ulah akur jeung nu bodo fala takunanna minal jahilin. Maka ulah anjeun atuh ulah aya anjeun Muhammad tergolong-golongan anu bararodo. Nu bodoh teh kumaha? Nu bodoh mah kos kitu dianiaya, diciduhan, dilepehan, diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge. Anjeun kos kitu teh nang aing, umat kos kitu teh nang aing, kafir kos kitu teh nang aing. Atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya beunang jadi boga pituduh mah atuh gampang jasa. Eta mah kumaha kersaning aing geus tugas si anjeun mah Muhammad dakwah adapun daek jeung teu daek lain urusan aja urusan kula cek Gusti Allah kumaha kersaning aing. Kakarak empeh Kangjeng Nabi. Oh jahe. Ya Muhammad innama yastajibul ladzina yasma'un. Teu aya lian jelema-jelema anu nyumbadanan ka pangundang anjeun, anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun. Jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah, jelema anu manut ka ajakan anjeun mah. Eueuh deui, iwati alladzina yasma'una, jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun. Ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi simata pahumin watibarin ngadenge nu bener-bener sampaikan ka detail paham jeung dijadikeun itibar di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya tata nu kitu jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun nu bakal siap dakwah jeung anjeun nu bakal siap ngabantu anjeun nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun. Datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya. Jelema anu manut loba anu bangka warah geus di satukangeun nyana atuh loba. Nu mata kula kudu nyeri hate. Sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang. Geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur. Syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti kadua dibere didarengekeun katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah tah syukurna kiai teh kos kitu tah ketika dak bae anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir mun aya kiai haju diaromongkeun ku jawara diomongkeun ku lurah diomongkeun ku camat diomongkeun ku pangsa kiai-kiai diomongkeun alhamdulillah syukuran alhamdulillahirabbil alamin sebab naon loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur nu batak kula mah sok nitah rah omongkeun aing Gusti atuh omongkeun aing abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka bersyukur kieu deuk di mana aya sempadeunana eueuh kiai mah kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah jadi di luhur syukuran nu biasa bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make tah di luhur eta
eta teh nang Allah syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu. Mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah. Daek ngajina nu sugih teh nang Allah, daek ngajina pejabat teh nang Allah, daek ngajina nu susah teh nang Allah, daek ngajina jawara menang Allah. Lamun ku urang di aku balik deui. Asal urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh ta teh ngadengekeun aing kaharti asana aing. Asana engke ge saminggu, 2 minggu, 3 minggu geus mah. Asal di aku bacak Tuan Syekh Abdul Qadir, asal di aku nang urang teu darekeun ngaji. Tapi lain nang aing, nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah. Geus aing mah sakadar alat Allah, aing dijadikeun alat Allah, satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah, tah jelema teh ku alat Allah. Eta teh daraekeun, geus aing bersyukur ka Gusti Allah. Lain nyukuran sorangan, nyukuran itu nage terus jadi syukuranna kakabehan. Geus alhamdulillah, mah akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge. Datang jelema ngora keneh lalaki alhamdulillah tanya, datang aki-aki tanya, datang nini tanya, datang gadis atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis. Akur bae hartina akur bae kena ka dituna musbal ayana sebab naon bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nyukuran diri dibere bisa anu hebat salat ge pergi tuh salat teh. Urang salat Allahu Akbar. Urang mah kakarak datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jore bagus. Eta teh geus aya peningkatan ngaranna. Begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji eta tengtu ka Allah nu mangeranan alam kabeh. Eta mah urang jadi penerjemah ngaranna ku situ. Engkena tungtungna sadaqallahul maha besar Allah. Berarti sholat ini diterjemahkan oleh saya. Nah, eta kos kitu terjemah bagus. Eta saya peningkatan. Naik dari saya tiga lain eta. Eta mah geus biasa santri mah tah ngamaknaan kos kitu mah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarasakeun maca kalam Allah. Teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah. Berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah ukuran eta naik deui saeutik lain eta ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang kumaha wayang mah teu daya teu upaya nyeleuk dicileukeun ku dalang tungkul ditungkulkeun ku dalang isuk pagetu mah diasupkeun ka sigotaka beak geus kabeh geus teu daya teu upaya sapira wayang urang teh terasa wayang ngan eta mah lain ucap tah mah kos itu perasaan. Geus ieu mah ngaji da geus ngaji rasa. Allahu Akbar teh maknana lain Allah nu agung. Tapi geus hese gamanaanna tah geus terbiasa tah mah ngaji sapina. Geus Allahu Akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang, sungut urang maca Allah, leungeun urang takbir, awak urang ieu nangtung. Tah eta teh geus lain kudu dikitu-kitu. Ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah. Allahu Akbar. Geus leungit Allah nu Maha Agung mah. Lantaran geus aya dihareup. Urang teh lamun nyuratan ka Kabogoh ku ari teh. Engkau adalah kekasihku tercantik di dunia. Tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menyengat ketika aku melihat wajahmu teduh rasanya. Eta pohara jasa, tete pohara jasa. Pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca kok itu. Ngaleket teh. Eta bisa teh asa jauh jeung nyana. Jauh teh jeung bebene. Urang bisa kos kitu. Ketika urang hareup-hareupan jeung bebene. Wajahmu. Ditolol atuh. Geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deket mah toel. Geus toel geus ulah wajahmu kuari mah geus. Geus bae langsung toel. Urang lagi peureum ge ditoel-toel we terus. Geus lain wayah ngomong. Lamun jauh urang ngomong. Lamun deket ba atuh geus sulit aku berbicara di hadapan. Tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek,
ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Oh, nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita jauh mah orang bisa jeung surat, deket mah teu bisa. Entah bisa orang di jauh mah di jauh, santri ge kukala sok kadenge. Halo, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing gelger. Moal bisa. Ta ieu ge ka Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deket mah sia naonan cek Allah. Atuh aing aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillahan. Allahu akbar. Atuh geus nyawa aing akbar ku sia kunaon disebut. Atuh kumaha atuh? Atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya. Mentak salat lagi beda. Atuh lah kos kitu mikung ngaranna. Mantak tetep syariat dan syariat ngan geus liwat ti syariat alamna kuali geus alam thariqah geus salat lagi geus lain deui asa aya Allah Allahu akbar geus lain Allah nu maha agung geus hese eta mah hese diterjemahkeun adalah sebab salat perasaan kamari keur di syariat nyana Allah yang maha besar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi maha suci Tuhanku yang maha agung eta mah terjemahan ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu ketika geus deket jasa jeung Allah wa nahnu aqrabu min hablil warid asa kadeuleu Allah teh kamari mah asa dideuleukeun kamari mah asa neuleu aya asa dideuleukeun mah jauh keneh ieu asa neuleu ka Allah teh deuleu ka Allah emang deuleu ka Allah kumaha apana aya asma jeung sifatna ayeuna lezatna mangke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna sakar teh fana ngaranna poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna tah kuari ge kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah asa Allah bae ieu mah keur carita deketna ka Gusti Allah nah iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad eueuh deui anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh oh nu diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh az-zahir wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus eta teh asma-asma Allah ngaranna ta ieu Gusti Allah teh kos kitu tah oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an digawe naon belajar henteu sakola henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa lantaran eta mah jelema pilihan Allah nah ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leketeh hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuh nanaonan horeng awak aing janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunana ieu mah jadi kerak neraka leketeh ketika aya kiai pohara jasa ilmuna
kemudian ngadenge uraian Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khidir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aju simeut sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simeut nyakcak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak dina suku simeut ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik saha tu lain papah tah cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jat teu daya teu bae kumatur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai kumatur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun beureung ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila endek naon di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek naon di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanya hok kitu Al-Qur'anul Karim al-mujiz Quran ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya uraian Al-Qur'an leuket teh ibehat teh Masya Allah eta encan diwirid kakarak diuraikeun geus ngaleket teh wirid ku ari aya awewe nyiduhan ka urang sambat ka nya aya tolol teh budak ceknya na aing teu boga tasbih kao kamarna es aing neangan heula ka Cisoka aing Cisoka mah loba ahli hikmat datang ke Kiai Cisoka baca tah yuqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajid mun siacan sujud di hareupeun aing ulah pajar kaoka wirid ku orang bener waduh mamawa samping Masya Allah mana Ipin eta Al-Quran al-mujiz eta al-mujiz baca ku orang dek perang jeung kafir baca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah musuh Gusti paehan ter tembak des asa ulah lempeng ka jana bae moal kena ye emang kumaha eta lah Al-Qur'an al-mujiz ku ari mah ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi ta'ala ke menghadapi kafir emang di Irak nu mantak urang i Amerika loba nu asup Islam ku ari ribuan emang kunaon gara-garana ditembak ngarebul urang Irak teh nu paeh mah geus puguh paeh loba nu kajadian tembak des cih tembak des tembak deui 3 kali des sini pan sieun ieu tembak mah mau lari kemana mun cer ngomong urang mah mau lari kemana ini negara Irak negara saya kemana kamu lari kelepak bae pan sieun sok kota senjata kotrek no awas ya dekil ya Masya Allah tidinya lah mencari kurang ampun syahadat baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah tungtun wa asyhadu lain saeutik dongeng Irak teh seperti eta kunaon eta dibaca tah kaf ha ya ain shad ha ngan macana kumaha mah dibejan atuh ku aing itu sia ke garut melulu deui ji atuh Al-Qur'an mendek naon wah pokona mah mantep jasa geus eta Kiai Soleh anu di ditu teh di mana di Kitu Madura anu manehanana tapak kemudian dilingker kunaon ku areuy kemudian ku akar geus 20 tahun pan cicing bae di dinya teh kapanggih ku anak raja ende muriang nu kudu di
gitu ngadahar daun tangkal eta nyokot begitu nyokot dulu ke handap aya jelema eta nah ieu bae dibawa ka ditu di naon kata disalamatkeun poho tak ka daun eta disalamatkeun begitu datang ka dia diurusan pan ku anak raja cager padahal can minum daun nu dimaksud teh horenganan lain daun titah neuleuh doang petunjuk Allah lain sa daun-daunna di handap aya saha itu terus kesimpulannya mah pan eta teh jadi kawin bae ka dinya tah gara-gara daun pan kawin urang masa kitu datang bae pan embung nyana mah pun tapa bae pun dae keur ada jadi kawin mah jadi bae geus kesimpulanna mah nyana ka gunung deui begitu endek nala wudu eueuh cai pan cai ditambah di luhur gunung dai tambah cek urang mah hei cai ka dieu kaula deuk salat naek cai ka luhur teh datang ke kuaripan ayah bae di luhur heran di handap naik ke luhur pan urang mah di luhur ke handap ge teu ngocor-ngocor jauh listrik mati handap ke luhur otak pake naon eta make kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu hei cai tadi ya Allah ya Rabb Masya Allah cai di handap nurut ka luhur teka harti ku ieu tah teka harti naon eta isi atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurutkeun batu nurut bae tah Hasan Basori jeung santrina 40 henteu ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib pas dek maghrib cak Hasan Basori coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih kulaan ieu dek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jalma aya ge sumur doang atuh heuh eta parenti nini ngalah wudu ya eueuh timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basori geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basri ni atuh eta mah jero jasa cai ge atuh heueuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basri coba ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mah geus bararisa cek nini cak Hasan Basri kiai izin jasa ieu bener bae ai cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basri jeung santri ngalawudu lain ngalawudu ngahaneng bae Hasan Basri cak jar ini sorangan bae ku hebat-hebat euy aya budak sia ngalawudu ai mama ai mah geus puyang ye ngalawudu budak santri dong 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basri moal jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik ka ditu ka pondok ka imah tanda ka pondok los emang kunaon mama mendek mondok di mana di dia di nini mama di kiai ayo butuh kene katiba mama mah ieu atuh geus baralik santri tinggal dieu ke Hasan Basri ngendong di hareupeun imana leutik cak nini pan eta asa kula Hasan Basri ye pan atuh di dinya we mondok di dieu nih dia mah pondok cek teh ini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini kitu tah hirup henteu cek nini kula mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos kitu lain dipajang torikoh siapa yang mau masuk torikoh diharap ke sini pakai mahar seret habek ya kos kitu torikoh sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu Masya Allah geus bagian batin atuh dek dileungitkeun ria ujub takabur ku ari sombong aing ye toriko Utsmaniyah Haji Usman beureun sia mah Ghazaliyah Haji Ghazali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu lah ieu mah wayahna bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah cek nya teh moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni
kalau mah kajian kuku mau balik nek mondok bae di dieu teu naon atuh dek mondok di dieu mangan ulah mau bekal ulah mau baju ye pat aya mau bekal kene jeung mau baju mah teu mah lain dek mondok dek rekreasi bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar pan Allah masugih minta bae ka Allah tawakkaltu 'ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basri ku aing tawakal tu horeng aing mah tawakal nah lain tawakal tu 'ala Allah tawakal tu 'ala sangu horengan dek picun kabeh punyana bekal kabeh picun heus ku hayang guguru geus bae teh dinya jeung kumaha teh kumaha ka Allah bae cek ini atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh amun ku Allah dibere dahar ku Allah teh dibere dahar paeh paling waduh cek Hasan Basri wah rayu mah guguru torekat teh kos itu lain aju tujuan torekat sugan kabeli apansa blow on jasa ieu torekat nu kuari mah teh kula terus bae ge ngomong torekat sasar sia sasar lain kitu torekat mah bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat kita bersama-sama kita zikir torekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu Ki Syambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dong teh batu dong teh cek lantah geus jadi bom sorangan engke di begitu dulu beledu kudu saurang mah dibalangkeun teu ngabeledu beja ka kiai ban teu ngabeledu atuh batu jeung ngabeledu salahna kieu torekat lah teu kuat langsung ke guru Hasan Basri dia nini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebas dibaca eta sahibud dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan nini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nu nyieunna bae ka Allah kitu tah kitunya cek geus lempeng si Hasan Basri langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba ka luhur cer jaheuh aju ngomong cai kula dipanggil ka anjeun deuk naon cicing biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kula pan makhluk Allah jeung kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub dek hayang nginum dahaga kakara kayu rusuk coba-coba kula nyaho teteh kocobaan kos gitu teh takabur bebeja deui ka balik deui ka mana cak nini teh aya cai bebeja ka dieu aya murid nini takabur sia emang kunaon ngajawan aduh cak Hasan Basri aing ngajawan jasa yes saya mah lempengan geura balik ka dieu cak nini geus balik geus usulillah geus jadi wali jadi mujahadah zuhud qanaah geus aya di dinya berangkat eta pas sungai Tigris balik ke Hasan Basri aya jelema ragag di jembatan pohonyana iya fulan hei ki anu eureun di luhur ka luhur teh ka handap eureun eta ge jalan refleks tama refleks jadi henteu takabur tama refleks kekarak ye jelema di ditu di ka luhur teh ka handap nu da cek Hasan Basri di kamanakeun ieu jelema ieu ajunya nanya pulang sangaran anu hayang ka handap hayang ka luhur atuh ka luhur ka luhur teh dikiekeun dong make curug turun ka luhur naik ieu lah ilmu Allah teh kos kitu eta urang carita
di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema koskari itu termasuk Ki Hasan Basori nu kurang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rubayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar. Ya Allah ya Rabbi jauh asup Golkar mah jauh. Walbis paling sekupi lah sapira sekupi ngaji ka mana ieu tuh gitulah ya keur carita indama yastajibul ladzina yasma'una hayang pasrah sapasrah-pasrahna kumaha Allah hese urang deuk ngarasula abay ulah-ulah pasrah nanaon nih pasrah urusan rizki kadang-kadang orang teh can bisa saking ge urang ngaji bae tapi teu daek bisa komo nu teu ngaji paingan hararedang bae hararedang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamana anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Saking urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkat talala aya 3 hiji tawakal jang urang naik seetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknya boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin tingku kumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula tenang ceuk eta urang ngomong mengenahan kan ya heuh bangunna ngeunaheun bisa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge tapi haran kok kotok asane tah mantap kula tenang cek janda moal wajen kumaha ge nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup merdeka tah urang hirup tenang modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang
jadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang neangan ilmu sadar ieu lah nu hese jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu ala Allah ya Allah tayadalah hatim asom hebat ditanya deh nomor kedua tino opat naon nomor kedua tino opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur kulantaran teu bisa digantian ku batur ulama wayah beramal mah beramal do wajib kukumaha geus sebab ieu mah bagian kula moal kaganggu wayah maca Quran wayah maca sholawat wayah tahajud wayah salat duha homo eta mah salat anu 5 waktu mah kemudian puasa kewajiban haji pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur kurang mah ya kurang di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula 2 aya bae tanu ngajak bisnis tuh wajib sori bae eleh taku bisnis tah ji ieu urang berangkat ye non lantaran waduh ieu mah gede ieu keuntunganana ieu coba dek sholat duha terjadi teu bisa digantian padahal mah sholat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas sholat duha henteu tah eta urang teu bisa tah istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu seje cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah ka istiqomahan kula cek nyana sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah aya memeh Isa taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang lalawara aja dipigawai ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaan bos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae yes urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah dan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna Loseri tah lantaran ieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek atim asong nu mata kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil ladzat
lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan kalimat paeh ulama terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah tadi nu mantak urang haju dae ka tadi kamana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana tuh solear tuh ngakurkeun beungeut tambah jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu eta kan ngaranna poho ka paeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hei manusia sing sarieun maneh ka Allah dititah urang sieun ka Allah dititah sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa saenggeus teh bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun wari teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng kakula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawehna hebat maca Qur'anna hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna Grab manggi sewana Cina marake sakieu ji cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggih sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya jadi tumpakeun ku nyana dua dirempet aju nyedak cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tuh enggak enak cek aju nempel Gojek tolol cek nyana teh nidangin jasa jadi ping-pingna putih. Nah kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya dieu telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi itu bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan ka ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah taraweh maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial jakeun ieu nang tangan kieu jakeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun kurang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jatelok kicep-kicep terus bae berarti kan eueuh sieun tah malah hoo da ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim sainya-nyana
gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim. dijelaskeun kabla dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak. Di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna. Coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nureuneuh ngadadak ka juru nureuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat. Sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang. Kiamat eta di hareupeun urang. Di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro pae. Nu tadi dicaritakeun teh. Maut, emang maut kumaha gitu? Dedeleuan nu ieu teh pan dirobah. Lah. Kajeun teuing molotot kieu di kieu-kieu teh ku urang di kieu-kieu wal bisa. Dirobah ku Allah dedeleuanna teh. Misalnya urang misar maot teh. Misalnya molotot nyana. Tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh oh iya cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka, amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Masyaallah ya Rabb. Ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum korenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuan WA-an ini kumaha coba ieu lalakon ieu kuan ini kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah ieu deuk rahasieun lah urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabla dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep pe polsek sapoe-sapoe teu hees cenah teu hees sieun teh nyata teu sare cenah lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang
bab kesang beta dina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beheung masih keneh bisa kikiran aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngerendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya haju ka dieu teh henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon beuh masyaallah asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irung nya mudah-mudahan ya paling datang ka dieu doang ye datang ka liput luar besar mah 1 meter tuh luhur alurnya tak bab kesang bagi orang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek ulah bab ngagolak bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nailah hati masoma hebat jasanya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun saur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju di Belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi kita ku pamajikan di taraweh pareng seueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya anu kaditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kunaon yang ireun sagalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cak kada teh nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentak carita Al-Quran nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan aing asana katipu ya ku dunia henteu malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh geus lain bobogohan deui mencintai bahkan bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep tuh cinta resep dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir yatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu, nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neleukeun bae ka kula, teu pernah sedetik henteu neleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu dideleukeun ku Gusti Allah. Nah, lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ajuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung? Lah teu deui urang aya urang ieu. Aya mun teu bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu kelas urang, tawakal kelas urang, usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah, ja usaha nage dititah ku Allah, urang boga tanaga nage nu Allah, sagala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah, jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usaha nama yang kebutuhan urang, yang kebutuhan pemajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ilah tawakal. Ilah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti ta ku sahabat teh. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Sanggeus dagang kana onta ka pasar, tutup panteun deui ka onta, balik ke Madinah ke masjid. Maju ontana tenden di hareupeun masjid, nya ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah, ku ari deuk ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Saya onta ada di luar, kalian biasa cukup berarti syariat. Nyana ka masjid sholat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti. Atuh onta nu Gusti, barang nage nu Gusti, anu maling nage nu Gusti, sabar Gusti. Eta hebat teh jelema teh. Eta hebat tak kos gitu karena papasrah. Sabodo Gusti geus pokona we. Jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta tuh segala ge nu Gusti sabodo Gusti bae cek eta. Leh. Geus, ye bae nya nangis. Aya setengah jam mah beureunan. Terus bae aing deuk balik aing ieu naik naon cek eta. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta lah. Tawakkaltu 'ala Allah. Geus beres menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu, menang sajam aya nu nganterkeun onta berikut barang-barang kaget nyana kakarage nyana neuk balik tanya ku nyana ayeuna onta tas di mana, kula pamalingan cek nyana teh, aju kula dibawa, bagus dibawa di jalan aya nu ngahadang jelema teu wau ka kula teu wau ka nyana, teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang, sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah, lamun teu dianterkeun bacok sia ku aing, kula ngalawan cek nyana, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit, akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula, akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu, balik bawa. Ente kula mandek nyarita bae hari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho cek nya ulah nyaho balikeun geus aduh aing teu meunang nyaho cek nya
ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal hari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup atuhud bismillahirrahmanirrahim wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu, nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah. Nah cek jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi ku indek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu. Ieu ku datang sapiring ieu. Tah, ieu tawakal. Lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae. Dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae. Kula asok aya merenung setik aya orang Lampung datang ka imah, Masya Allah mawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jana sebelah tilu niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu boga tangkal kadu di imah alhamdulillah amis jasa inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui. Coba eta, ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, yes. Jadi tana, nyana balik itu bere ongkos embung, jangan kalau mah inget baik kiai, beres. Kan dihitung dah, aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya. Pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu. Modal Ki Azizi gitulah tamuna, maksudnya babaturan deket jasa. Aja dah, ye, jadi keur buka kado, Masya Allah, hobi kula, ye, sekolah teh anak pemajikannya sebenarnya henteu, tapi jadal milu nih meruksa mobil, atau tepan ti Lampung, kadieu maksudnya mah jang kula jang keluarga, nah datang sa mobil, pulangan ke bagian 2 nyamplung, nyana bae dulu loba mah bener aja nih, ngeunah amat ngena tolol sia. Tapi kulantaran rizkina berenanan Masya Allah itu masalahnya rizkinya anak. Nah kos gitulah Allah ngatur lawan ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta. Ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah seubeuh meureun. Ulah boga pikiran kos gitu lantaran memang geus rezekinya anak. Nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg. 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang. Nomor 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun. Bahasa naga laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid. Kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid.
kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan-larangan kaula nu haram nu subhat jeung sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula